Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing baraya abah kota Dur abah Lembur kumaha dina ieu hibarna mugia aya dina kawilujengan salawasna. Dinten ieu abah bade ka Garut aya uleman dino raraga nilangkala Padepokan bade siduru teh judul acarana silaturahmi dulur sakaruhun di pangarsana Ambu Deti di Tarogong. Ke urang ngiring ningal kumaha wae acarana terus disarengan ku Kang Dian gitu. Kang Dian teh sawios nu ayeuna dina pesta demokrasi kanggo naun payun para sepuh bini sepuh diamanatan kanggo ngiring ngareulah-reulah dina pesta demokrasi ngawakilan ti Jawa Barat kanggo DPD RI Jawa Barat. Dulur-dulur baraya abah oge mugia dijungkeun dedeul doana sareng pangrojonna kanggo Kang Dian jenenganna Dian Rahadian. Upami di pesta demokrasi ditinggal aya namina Dian Rahadian. Abah wiat urang rojong ajeuna calik ngawakilan dulur-dulur urang sadayana di DPD RI itu dedel doana disuhungkeun ku abah. Hatur nuhun. Batara pangraksa jagat, Batari panghurip bumi, ampun para atuh kali khususna kaluhur Sumedang Larang diantawisna ka Eyang Prabu Aji Putih, Eyang Prabu Tajima Leela ka Eyang Lembu Agung Gajah disebut sama alhulu kawan ku bawangunan ating gara ku pagran sinara kasebut Widi
haturan pangasah bagea nyengakeun sekar pangiring salam bang bagea dikula tur dulur-dulur kula katatar Sunda mugia tur pamumi salira diparang jadi pamimpin anu amanah anu teas pelep rea usap bageh tebel tur lagawur. Ya dulur kula rek berekanya kabapa mugia dijabah sapaneja mugia dijabah naon sagarupin cita-cita lajengan kulan haturan tipe jangan Wangsit Siliwangi sing sahabae anu gunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sakesaler Siliwangi manehna bakal lanjung hirupna bakal mulia gumelarna kawangikeun sabuana panca tengah lamun manehna jujur sinatria tenang kumati kasih letih nyasarakiat sarta wibawa kasasama sabalikna hirup loba panginjung kesenangan bakal lara barang saksa ilungna dan ingkar tina patokan anu tadi barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi atau menjadi keluarga Siliwangi maka dia akan berhasil hidupnya akan mulia gelarnya di dunia asal dia memiliki sifat jujur kesatria tangguh memperhatikan yang kecil sayang kepada rakyat serta berwibawa terhadap sesama. Sebaliknya, hidupnya tidak akan mendapat kesenangan, bahkan akan menderita selamanya. Dia ingkar dari ketentuan tersebut. Bersama kembang kabunga mapais indahna cinta kahariwang penggas datang